Ayon katiubing angin hanjrah ruruhing puspita sumawur gandamang Komas tumadok ingkang Kumadok Mesung ngargeteng asmara Ngargeteng asmara Sigra datang kang kawin rani Sigra datang kang kapisau kentoskan Widurasita Iya dina waktos ayeuna ieu astranya sinareng dawala anu disarengan ku Raden Gatot Kaca maksudna cukup sawarga Maniloka kitu gayangan tuna lampah eta ieu ge di mana sok kawontening ieu di satengah ing marga sopana marga jalan sopana alas ting kanting ajar ieu ge pranyata aya hiji tenawa anu nuju ngantos aya nu ngalangkeun pranyata ieu teh begal leres malihan ieu begal teh sanes hiji leres seueur tenawa nu secena buta-buta merbayaksa lir sela blaki di sela rening batu blaki di sireum lir sireum anu ngantai na luhureun batu teu kaetang wilanganan laras dina waktos ayeuna dipimpin ku hiji denawa kakasina Durgaloka pangawakanana jangkung dhuwur simar dada bewos jemros daya papadana pasmolir pabarong anu pamangandika serta kunaon kepabagan dia waladan aladriya
sajumlah wakil belakang tanah hakot buta. Kula. Pina waktu ayana wayahna sikap penantang silkana bini chandra sapedang lim. Lamun ayah jalma anu ngaliwat ka dieu wayahna urang cegah. Mangga Gusti mangga. Wayahna urang begal urang kabehan. Mangga Gusti mangga. Coba minta kumpul sakali. Kumpul. Mangga kula. Lebih panjang gitu buuk diuntun urutan 3 roan da bubuhan lo balisaan eta ku panjang atau buuk dari tengah kumis wikara mobos gitu ya, di sisiran heula. Darah mang sadayana dulu. Alhamdulillah pangestu kumaha sawang suana. Mojo. Alhamdulillah tuh ayeuna. Nepangkeun abdi saha? Lun Cinta Luna. Nah teh. Artis YouTube. Da bade ka mana ayeuna teh? Kulan Bade ka mana? kapan bade ngabegal? Nya sok atuh. Lamun aya jalma ka dieu urang begal. Urang ngibingkeun ada Sok atuh ngarah 5 goman mah. Roksi sedih hiding kabela tersangka melano geca Lieur mah ulah loba teuing gitu teh. tapi lia untuk Balaga. Ayang katangar sama bapak-bapak. Iya. Sama warga masyarakat. Balaga. Yang katara. Ayang katangar sama bapak. Camat. Balaga. Bapak camatnya aja kagak ada. Balaga. Ya mau puasa inggir teh koplo. Anak balaga. Iya. Ajrak-ajrakan kaya yang ayan. Balaga. Ngomong dia kemana wae saya batur teliur saya makajeng. Anak ajrak-ajrakan kaya yang kagak waras. Balaga. Pusing aku. Aisyah nah didenge-denge teh hukum. Dina awe kita mau ngomong teh. Dah makan saya mah saja. Kata-katanya saja. Ya. Sajak zaman Abah. Benernya. Abah dalam saja saya mah kata-katanya. Awe itu bisa nyebut saja. Itu bisa nyebut kakak. Kagak urukan. Paksakeun gitu. Kagak dapat. Jangan bahaya. Balaga. Pusing aku. Jika nyebut kagak tuh. Aisyah teu kagok eta lamun nyebut sirah mastaka. Eta kok teu mikir heula. Lamun nyebut panon pan mata. Benernya. Lamun nyebut irung alat napas. Nyebut sungut alat barangakan. Untu alat nyacang makanan. Gua kajung alat nyacang makanan. Bedeung padaharan. Suku alat ngalangkah. Leungeun tangan. Muntonggong. Bener lamun RR mamah. Pan Ramadan namanya. Mamah AA. Ari nyebut bujur pan pantat.
Antat. Nyebut bus kendaraan badak. Bener. Kereta api kendaraan panjang. Panjang. Bener-bener hari nyebut nyawanya euy. Nyebut Garut jalan ke Samara. Jalan ke Tasik. Nyebut Buah Batu jalan panjang. Oh, jalan panjang. Nah, jalan panjang kagak ada anak. Ayo mana sok jualan? Oh, sok. Saya nya ke pasar nya. Ya kadang-kadang jualan naon wae? Samangka, martabak, bala-bala, gehu, ganas, akaga. Oh, hese gitu. Jualan sok ka mana wae? Pasar Majalaya. Kadang-kadang ka Jakarta. Parahan saat Antapani kagak. Ya hese nya. Ayo tuh orang ini tuh yang namanya kamana? Orang ini yang ngejelema. Ya, nek usaha we, orang ayo tuh. usaha. Ayo kayu itu. Aya naon? Nah, sia teh eureun. Aya naon? Bahaya Kang. Aya naon? Aya bayawak. Tuh alah sieun euy bayawak mah. Pindah jalanan. Ada apa Kang? Aya naon? Tadi ngali sia teh. Ada apa? Aya kuburan. Sieun loba jurig. Aya naon? Bahaya Kang. Naon? Aya naon? Aya rana. Rana mah beuki. Ayo. Kalau rana sia teh mah. Yo. Jotang we tak ketret. Burulu. Mun urang mah diangir atuh. Kudu buat kegedean. Oh, mata kuramas itu teh. Oh iya. Naon? Kudu ngajepian kai. Si edan. Cara geureuy. Alhamdulillah, kumaha Aya dinya? pakaulan. Besok atuh ngibing. Di jalan gotong royong euy. Gotong royong ieu teh. Pujang Sari. Naon? Geunah abelak euy. Nyanyi atuh haneut murukan teh. Nyobain sakali deui baik. So. Oke. Bapak Yuni bade gitu. Bade naon? Bade ngabelak. Raos deui. Di bendok. Keuna. Sakali deui ya baik. Keun bae baik. Keuna so. Oke. Kunaon? Loba teuing mah leuleus hiji. Lain kelok
Udah ngicibrit gitu. Kumaha ieu? Diuk we heula. Kumaha diuk we heula? Diuk atuna. Oh, mah, itu. Keroan batu-batu mangga. Hey, everybody. Come here, dah. Kemari, Let's go. kesini, kesinda. Kadieu ye. Hey, girl. Kadieu dia. Kadieu dia. Dia. Kabadung kita. Eta burung tapi kah gitu. Buka hejo gitu. Mana mah teu apa Aladin bisa teh. Apa juringna teh aing jinna Si eta si Jini nanti. si Jini teh aing. Dulur, benar dia dulur. Bogo. Liur sia teh. Liliniun. Liliniun ningali lagi. Liur. Malangan itu. Bina-bina deui. Hei. Jangan liur di sini. Anu gelo sia. Katipu Geuleuh. Gusti aya naon ieu teh heng ngageruan abdi teh naon heng diuk we heula ulah diuk mangga si Aa meni ganteng cicing teh Geuleuh atuh cicing rujin. ka jeung cuma asa Geuleuh. Original dari juga adalah kalimat Dina mengalami tatapan Mentes mun silih Bayus mun Sauyunan dasar hirung aya naon jeung nyehuna di kang hirung gitu. meni aya ye wah abdi diuk we heula diuk heula ulah diuk heula Yuk heula tuh. nu mohon meni aya ye wah Mengenggapkeun. dah gitu ngomongna nah gitu ya Buang irung setan apa? mangeungapkeun sia teh eta irung terong hong tong kinyo nya tong hok itu kieu oge aing teh makhluk pangairan Pangeran. pangeran bener eta teh irung naon teh Tos samangka. samangka nyok kinyo manehne Tosok ngahina tuh. nyok ngahina eta ngomongna halus ye karangan ku irung atuh meureun pangna kitu ge si teh nyok kitu nya urang mah kieu-kieu oge geus hikudrat Terus di kudrat bro. di kudrat meureun heeh meuh hituna mending aing di kudrat daripada sia ti ucing kabina-bina teuing lain eta pamajikan maneh ngartieun maneh ngomong kitu Jika hese orang mah. yang ieu anu nah ngartieun
apa yang memajikan ini haruak kieu. Oh disaruakeun beuleuh. Ari ngomong jeung batur jeung tatangga kumaha? Nyawa mari we. Kumaha? Nyawa mari make WA aing mah. WA lagi ngiru. Oh, ya kebayang. Lain naon ngomong kitu teh sok deukeut kana jorang cenah teh. Heeh, pijoran nungkul. Ah, nyuk nyaha. Make jeung ceuk saha sok ya. Deukeut kana jorang kitu mah. Nya atuh da Nyuk nyaha. Ulah nyoy. Cobaan heula. Sok urang cobaan ya. Lamun nyebut motor mamani kumaha motor. Bener motor. bener aya motor. Lamun motor Honda Cik. motor Honda. Motor Kawasaki motor Kawasaki. Nah Kawasaki deui Kawasaki. Kawasaki deui. Lamun nyebut motor Suzuki Dah. motor Huhui. Maka jeung Huhui Si motor hui naon teh? motor Hui dedengan aing mah. Lamun nyebut motor bebek sia hayang. Sia jorang sia. Motor membran. Nah sia ngahulang. Ngomong sia. Nah ngahulang. Ah. Babaan. Da eta pijoran. Hese sia dening. Ese eta mah. Cekuing mah hese. Cek nah. Sok motor bebek. Nah ngahulang sini. Mik Kalau kaculang cileung deui. kalau ngiceup we. Motor bebek. Motor Mieureun Jauh ya. Motor bebek. Cik. Motor. Biar bereja. Motor Ekno. Nah, motor Ekno. Jauh-jauh. Apa dulur nak nih? Oh, dulur nak nih. Ayo, nya. Ayo nyawa ini. Diukul dulu. Mana emang? Menerasok eta irung. Nyawa. Irung meni bangir. Meni hayang ngalamot. Kumpul kabeh. Yuk. Coba ini teh. Belum. Juga kapsul gitu. Eta ada berat teuing atuh. Eta tuh udah sirah teh nepi ka jika naon teh. Alah lieur euy. Cuk urang mah dicoak. Eta teh sirah teh kunaon? Tahan atuh. Aing ngahakan ieu, akan gedang. Naha. Diasupkeun kabeh aing. Udah Kan ada kana beuteung kana kana sirah. udah tamai nyeri. Bina-bina deui. Alah, lieur euy. Dah. Dah, geus. Nuhun. Weh. Alah, geus ya. Eta kan labuh atuh cuy. Tolong kan. Tolong. Gawir anjir. Anjir gawir. Eta. Oh, nulungan kieu teh enggak. Da
berat itu nulungan lagi Korea. berat ream dia kena dia sok tahap dia Ditunyot. sok nggak sih Saya mangkeun. duhnya sok nggak sih sama nama tong ada apa kan tuh ayi Manehna nu depan. kesian kalau tangga situ joget lain Gus kumpul kabeh parantos Gusti parantos ya tak kuasa mun urang ari wiwitan kang mo samarina kakuta pake aturan sagala Raja
geus kararumpul kabeh. Sorangannya sih tahu betul. Amin. Lain naon sia eta maksudna ya. Kumaha Gusti ayeuna? Kumaha Gusti? Kumaha? Kumaha Gusti? Ya tina waktu ayeuna. Dengekeun kumararaneh kabeh. Sabenerna tina waktu ayeuna urang teh kapan keur ngabelaan anak jeung pamajikan. Melaan beuteung dina waktu ayeuna urang teh akan jalma. Saha wae anu lengo, saha wae anu datang wayahna urang cekat. Beres Gusti. Sabab lamun urang teu kitu Orang dina waktu ayeuna urang madahan bakal katalan sarah urang dina waktu ayeuna dengekeun ku kabeh. Matak sing saha jalma anu ngaliwat ka ieu patempatan kudu dicegat, kudu dibawa harta banda. Lamun teu daek mikeun kudu dipodarat. Lamun teu biasa jantung jigana murag ieu Tangtos gua. wayahna si kaberantan sih. Gak ada sabaraha limu wayahna siapkeun tanaka jeung pikiranna. Hah? Mangga Gusti, kaula ngadaguan di belahna. Mangga. Tuh. Hah, hasil aja dong gue. Sumuhun mangga Gusti. Kurang ajar ya. Diteke. Meletup deui. Ku si itu diteungul. Ku ieu. Ku ieu diteungul. Ku kabeh diteungul. Pae hangai. Itu nah. Lain rupa-rupa ya. Alah. Naon? Gusti. Naon? Katinggal itu aya jelema ngagadeang tiluan. Yo. Di mana balik hidung sih? Mana sih? Ayo. Aduh kudu Ya. Jalan ningalian pemandangan alam nepi ka kieu nya. Nya ruksak ayeuna mah Kang. Ruksak gunung-gunung pasir bulistir. Coba jauh kene ka sawarga teh. Wah, sabaraha kilo deui mah Kang. Jauh kene kitu sawarga teh. Kumaha atuh ieu ka sawarga teh? Nepi mah urang teh. Can satengahna ieu teh. Can satengahna. Di mana teh ieu deui? Di Alhamdulillahnya urang tiasa ka jalan gotong royong ya, orang sauyunan Kang. Alhamdulillah ka RW genep itu nya. Genep Kujang Sari. Di Kujang Sari festival itu nya. Alhamdulillah bingah amar watas yuta bingahna ka giri-giri. Murukan teh Kang. Di gunung tanpa tutugan sagara tanpa ambahan katingal tingali warga masyarakat hepak berbayak saleuh. Aran sungkul Kang. Itu di Kujang Sari nya. Nya Kang. Aya pantun saeutik euy. Kumaha cing patut? Ikan hiu makan ikan pari. Apa? I love you orang Kujang Sari. Alhamdulillah. Luar biasa. Aya kene ikan hiu, aya kene ikan hiu. Ikan hiu makan labu. I love you bapak-bapak, ibu-ibu. Benar. Aya kene ikan hiu, aya kene. Ikan hiu makan padi.
Cakep. I love you pemuda-pemudi. Aya kene ikan hiu. Aya kene. Ikan jair. Ikan hiu makan hui bolet. Naon? Artina eta ikan hiu hitu teu eureun-eureun. Kawin-kawina teuing teh. Di laut. Alhamdulillah Di ya. laut eta kalhui. Darah mang urang dieu. Alhamdulillah mudah-mudahan urang dieu sing sararehat. Amin. Carageung milikna. Singgera Serizkina biasa penak sareng Bapak Yudi. nya. Tadi masihan nasi kuning ka Jiji Mabi. Wah, iya aya keneh. Di sagala di aya-aya malahan di panggung ge aya keneh nasi kuning. Aya. Ngan teu aya teh bakakakna baiti. Nuhun alhamdulillah katanya penampilanana luar biasa. Ya. Bapak RW genep aya gitu. Aya Pak RW. Bapak Udin Sopari. Paulin murukan teh aya. Hah? Aya. Uden, Neng Udin. Lah, eta Ayo. Uden. Bapak Uden. Pauden atuh. Mana Pak Uden teh aya gitu? Aya di Payun. Ya. Bapak Yudi ge nyakseni. Oh, Bapak Yudi teh bagur Bapak Yudi mah. Ya. Pada singkatanana. Naon Pak Yudi teh. naon Ayudi teh? Naon Bapak Yudi teh? Eta teh ngaranna teh YUDI. Ari Yena Yena yakin akan komitmen pada diri. Wah, Ari U. Ona urusan kabageran Bapak Yudi nomor hiji. Wah, Dena dermawan orangnya. Ina itu gerakan dia gerak nyawer cenah kitu. Eta marek barang penta. Barang penta we kitu. Dia geus kokodok Pak Yudi. Naon? Mau duit? Juga teh kokodok nyoba duit deui. iPad. Kokodok atur deui. Mudah-mudahan si sehatnya. Amin. Jasa silaturahmi jeung urang dieu deui. Iya. Sabab naon deui? Naon aing kumaha kitu? Saur Rasul sing saha jalma anu manjangkeun silaturahmi bakal panjang umur jembar rezekina. Atuh kantenan. Loba rezekina. Mudah-mudahan urang dieu ku ayana jalan silaturahmi ieu mudah-mudahan sing seueur rezekina. Amin amin. Pedagang pan ayeuna teh milu usaha ieu teh nya. Milu hirup kan. Milu hirup ku alatan Karang Taruna. Tepuk tangan kangge Karang Taruna. Bat alpukana ieu teh kan. RW genep ieu teh. Sia ketuplakna teh. Hah? Asal Kang Aksal. Kang Aksal euy. Gawe bareng jeung Sony Permanu. Jeung Si manajer. Ocon manajer ongkoh teh. Ustad. MC ongkoh. Ustad ongkoh. Ya. Si Ocon teh heuh. Ayeuna teh kukat-kukut sato ongkoh. Ukut Awang sini ya teh. ukut baskom. Nya alhamdulillah. Oke Bapak Otang aya gitu. Aya. Aya bodak. Pak Dudi aya Pak Dudi. Pak Deden aya gitu. Aya. Alhamdulillah. Kidalang sen-sen. Seniman seniwati rayanya. Murukan. Kidalang sen-sen ku lanjut dewe teh. Kidalang alam murukan. Kidalang alam Andika Muhtar. Adalang Andi aya. Dalang Andi. Ya. Kidalang Ucup. Astagfirullah. Kidalang Dika akan. Adalang Dani aya kene gitu. Aya adalang Dani aya. Lain isi euy. Seur pisan seniman seniwati ari ngawayangna kieu keneh dewek teh. Ada sami-sami. Kidalang Tangle aya gitu. Aya. Nya Tangle aya Tangle. Mang Tangle aya. Leu sarendo teh. Ai kamana we karep atuh. Geus eueuh jalmana ieu mah. Heeh. Lain Bapak Semung aya. Aya. Pantun pada teh. Naon sebab Bapak Semung mau bedog. Eta mah jaka atuh. Haji Raswa aya gitu. Aya. Haji Sidik. Alhamdulillah. Lain. Bapak Kunek. Aya. Mana Pak Kunek teh? Oh, itu nu kumisan. Pada kapayun, Pak. Wah, tuh mana nyecel. Oh, nu juga kokodok. Iya. Oh, nu ngarecehkeun ida. Sebenarnya direcehkeun aya angsuran. Atau wajang dompetna. Mudah-mudahan nya sing arageung milik seueur rezekina. Mohon amin ya Allah. Bisa yuk, di Polwan. Bisa. Di Karang Taruna. Jajak kalau helang kasiro. Jadi amplopannya kira sih teh. Hei, musik, halo. Tepuk tangan. Alhamdulillah, jajak kalau helang kasiro. Di saha eta? Karang Taruna deui sami. Oh, eta aya deui. Gusti nu maha agungna geuning loba. Di Karang Nunggal. Alhamdulillah di Karang Nunggal ya.
Pokoknya abi kudu lucan ya wayana. Dah alhamdulillah jeung kalau yang kasiro. 2 kilo dah. Kadang taruna deui. Alhamdulillah ridho gitu itu. Ridho. Ikhlas. Tapi haneuy atuh. Karon mental. Alhamdulillah. Kadang mudah-mudahan sing ageng pilih karang tarunanya. Amin. Luar biasa ya karang taruna teh pemuda. Oh, ti Kararasep Garulis teh. Kararasep Garulis. Tepuk tangan kangge pemuda orang dia sakali deui. Balangkeurnya Karang taruna pokona mah ieu teh dina raraga Sumpah Pemuda. Eta merupakan Jeung dina raraga 17 Agustus ieu teh. direngkep Jeung Sumpah Pemuda hari kemerdekaan kita nya. iya kan Nya itu hari penting. Urang teh ngawujudna merdeka tur laluasa ieu teh alatan pahlawan-pahlawan urang baheula nya. bersatu kan Bersatu kisah teguh bercerai kita berantakan teh eta bener. iya Alhamdulillah kan ayeuna tingali kunga hiji na pemuda jeung golongan masyarakat ayeuna ngawujud na ieu acara nya. iya kan Ada kudu kitu atuh sok sanajan urang teh berbeda-beda. Apa negara urang mah bersuku-suku berbangsa-bangsa oh eta silokana oge ku ayeuna gotong royong ngawujudna ieu teh nya. laras Negara Indonesia teh pan bersuku-suku berbangsa-bangsa, beda-beda. beda bahasa, beda suku, ribuan teh. ya Nya dari Sabang sampai Merauke teh loba pan aya laguna li. kumaha laguna Aya laguna sih teh. cing Laguna ieu teh ti Roma Irama. kumaha ti Bang Haji Di Bang Haji ieu teh. No kumaha? Anu ieu gini kan. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Romeheun, suku Kekeongeun, rematik, sekurat, penyakit suku nah kalau dataan penyakit suku emang salah ya ganti ulah ku suku kunaon ku ada suka ku ada seperti kali lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, ada Kalimantan, ada Bugis, Papais, Ranginang, Wajid, kita mah bala-bala, pempek kalahkan tak ada hareun kalau tuang udah kayak ada harmat kemerdekaan. Ayeuna bersuku-suku berbangsa-bangsa malahan bahasa ge beda-beda pan. aya naon wae Bahasa Sunda jeung bahasa Jawa pan beda teh. Sunda wae ge logatna seueur kan. Ai Sunda mah pan logatna ge loba. Wah murukan teh. Sunda Ciparai jeung Sunda Karawang beda teh. Wah beda. Nya ai di Ciparai mah geuningan. Daramang urang dieu gitu. Kemana? Bari ka mana? Kamarana ieu urang dieu. Mana? Barada teh jagong gitu. Mana maneh? Beda jeung Karawang lu. Aya Karawang. Kumaha sih? Oh. Bapak dalang. Oh nyambel. Pusata. Beras. Bloon. Subang beda deui. Teh ngade sorangan. Teh lamun ngabedakeun bahasa Jawa jeung bahasa Sunda. Ai Sunda mah pantina A sini. Lamun Jawa tina O. Kumaha contohna? Contohna lamun di Sunda Jaka, di Jawa Joko. Iya. Di Sunda Mangga, di Jawa Monggo. Di Sunda Calik, di Jawa Colok. Di Sunda Baal, di Jawa Boo. Aduh. Jadi dihijikeun. Lamun dihijikeun di Sunda Mangga Calik Baal, di Jawa Monggo Colok Bolham. Beda teh. Oh Saiful Jamil. Kamana we karena Saiful Jamil kayak itu. Tuh LGBT dari itu menang. Iya. Naon LGBT teh? LGBT teh eta teh singkatan. Naon singkatan tina naon Ari L na lontong. Ari G-na gehu. Ari W. B-na bala-bala, T-na tahu. Jadi 14.000 lain jajan atuh. Lain aing mah ngabandungan LGBT nya euy. Aku makan. Ayeuna dilegalkeun nya. Wah, burukan teh Malihan aya komunitasna ih. Aya grup Facebook burukan teh. Amit-amit. Amit-amit jabang tutup. Kabayang sia. Kamari oge 17 Agustus di lemur aing mah aya nu miluan eta. Naon? Becoy. Miluan naon bencong kan? Miluan Panyat Pinang. Kacipta. Nah habisaeun gitu.
jago si teh euy. Bari ngamen teh Kang. Kabayang ku maneh. Kumaha? Tenaga awewe jeung lalaki dihijikeun. Kegalacanganna leuwih-leuwih atuh. Dikombinasikeun kan. Kumaha kegalacanganna? Gosok. Wah, jigrah. Ngan aneh deuleu. Nawa anehna. Geus nepi luhur teh lain di bawah hadiah teh. Naha? Kalakah nyerosot ke handap deui. Hadiah diantep we. Hadiah teh diantep. Galacak deui kalau galacak. Geus di luhur teh lain di bawah gorosot deui ka. Naon sababna? Eta ge ditanya ku RW. Kumaha cenah? Iye. Kalakah gagalacangan eta bawa hadiah kalakah sosorodotan kitu. Heeh sih. Ngajawab sama si Iye. Kumaha? Mang RW, hadiah gak seberapa, yang penting gesekannya. Si goreng ngarasakeun maneh meureun kitu teh. Yang penting glowing. Lain kumaha lamun eta kasuranya. Ya bayang aing mah. Kumaha mun lecet? Bener. Ngan 17 Agustusan baheula mah deuleu kamari. Alhamdulillah kamari mah loba anu karaul deuleu. Kaul kumaha Kang? Karaul nyanyi. Nyanyi naon ya Kang? Loba anu kaul nyanyi teh aya nu kaul cinta, nyanyi cinta. Nyanyi cinta aya. Suka suat-suat lamun ngalagu cinta teh. Hiji catatan mah komo. Tapi ku sabab naon sih? Kumaha Kang? Aing mah kungsi galau hari tadi euy. Galau kunaon aya Kang? Ai akang galau kunaon? Ku cinta deui. Mana Kang buka kabogok? Eta jolnya, aya Kang buka kabogok. Ai putusnya mah biasa deui. Tapi yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta. Eta Apa selain cinta? naon cinta? Cinta itu kan ciamis. Naon si Amis? Cinta karena ceweknya senyumnya manis. Ada juga cinta itu Cianjur. naon Cianjur? Cinta karena ceweknya jujur. Jujur. Ada juga Ciparai. Naon si Parai? Cinta karena ceweknya rambutnya terurai. Wah, memang teh. Pada minggu aya cinta mah kumaha rambut deui. Nah, kumaha rambut kumaha? Lamun rambutna panjang dibelai bilang sayangnya panjang teh. Contohna kumaha? Sayang. Aya nu sedang Lamun ponok mah deuleu bilang sayangnya ponok, dibelai juga ponok. Sayang. sayang tegas. Tapi anu mesra mah panjang bergelombang. Kumaha? Sayang. Dua poe kerek beres ini. Aya nu galing. Hah? Galing. Nu galing? Nu galing mah bilang sayangnya kieu. Kumaha? Galing panjang kribo. Sayang. Aya nu buta kumaha Kang? Botak kawin usia. Sayang teh.